Sabab aya kawasana gawe mah di dieu teh. Ku bapa geus diserenkeun kabeh. Saha kawasa benda Pak Haji teh? Pak Karman ngaranna teh. Sakali deui sia nyakuan eta menang panen sarabat wae sia. Aduh dah sia goblok. Cantak siapa yang jiji. Aduh ya. Yang tinggal di painta mana yang kis deh ngalikeun ngali ieu awakna kudu kieu da tingalikeun tuh syap darap sidakap sinukut tunggal mateni babahanan catur catur arangeni ngopan Kriya angan-angan sir budi cipta raksa imut kana purwadaksa gandeng atuh sedih goblok yang nyebut goblok sama apa lo tuh orang ini angin pangandika mana engkau abi mah yang kawin deui blah saja Man oh di teangan tiata di teh di dieu geuningan ayo naon itu di teangan Pak Haji tuh hayang buru ganggu kae tuh sama tuh nah pokok bari wah teh kunaon jang Wayang si Garman Garman wayang Aleng goblok Man Karman mana deui jelema teh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tah geuning nu ditutungguan ti tadi teh geus datang naon maneh make jeung mamawa wayang segala nang nimu juragan menang nimu ti mana di saung majarkeun teh aya dalang bangkrut cenah bawa we ieu wayang lumayan nah maneh maman abi heeh atuh cek eta meniku karoohan kana barang batur teh aya pencit euy juragan naon make jeung nanyakeun penciteun sagala ieu na we aya budak nakal eueuh kieu man Bapak teh arek nanya Kak Karman, ieu pagawean teh apa aya keneh, apa teu aya? Kebon karet anu ratusan hektar beres gan. Beres. Ari sawah anu di kidul. Sawah beres. Anu di kaler? Atuh kantenan rengse gan anu di kaler mah. Anu di wetan. Kumaha sawah? Rengse oge gan eta. Berarti lamun kitu mah geus hampir beres kabeh. Tapi aya gan teh. Anu 11 petak teh ning. Anu di mana eta di Tonggo anu ka ditu gunung ka dieu gunung meninggal. Tah eta teh acan rengse gan. Ari caina mah nunah gan ngocor. Kan jami teu aya nu wantuneun. Keueung hawana. Nah. Kabeneran pisan man. Kieu man. Di handap tuh nya aya budak keur neangan pagawean. Ngaranna teh si Ahmad. Nya. Tah, ayeuna mah ku Karman coba tanya budakna, nya. Sugandaekeun dititah gawe di dinya. Bapa mah sagala rupana geus nyerenkeun ka Karman. Ya. Tanya sok kumaha Karman we ayeuna mah. Sok jigra tanya ka itu. Aya di handap kan? Aya di handap. Sok. Lihat lah. Gitu atuh.
Woi, balik Jang. Budak atau kolot siat teh Jang? Sedang weh, Pak. Lain. Ari disebut budak itu dahsyat jigah kolot. Ari disebut kolot eta kopeana meni kopeah budak. Jung ni beureum deui. Milari pidamelan maneh teh. Sumuhun, Pak. Aha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Ahmad. Engkeun Jang ieu nya. Bapak ngomong yeuh. Lamun maneh bener milari pidamelan. Kieu, lamun maneh digawe anu ti ditu gunung, ti dieu gunung kumaha daek? Di sela-sela gunung. Jang, dengekeun atuh. Ari saung nama raos keur maneh keur heeh cai curcor ti dituk ti dieu. Ngan aya syaratna ieu teh Jang. Syarat kumaha wae, Pak. Insyaallah abi mah di mana ge kersa. Bener nya. Kieu Jang, ti mimiti macul nepi ka waktu panen, maneh kudu tanggung jawab. Tuh bisa maneh gawe sakarep maneh. Yo, kudu wani pol. Nya. Pokona mah kurang leuwihna 7 bulan sanggup. Sanggup wae, Pak. Ari sanggup mah Jang. Hama sanes kanten basmi kumaneh. Ulah higaning sato berit jeung sabjabana hama wereng babad pokona soalna lamun teu dibasmi eta teh nyieun susah kasalarea ulah higaning ayeuna hama wereng jalma ye nya lamun ngaruksak tetep kudu dibasmi teu bisa ayeuna lamun misalkan ngaruksak jalma teu dibasmi tetep kudu dibasmi Jang yeuh komo tahun ayeuna mah tahun 7878 malah melak padi jejang kudu padi PUTW apal PUTW Naon teh, Pak? sia macet aing ge padi unggul tahan wereng itu PUTW teh tah jelma yeuh lamun bener muji syukur dibere kanikmatan ku pangeran jelas eta paraturan pamarentah teh kudu dibantu eta cirina jalma anu muji syukur. Sumuhun, Pak. Pan eta mah sadaya-daya salaras jeung palaturan Allah. Sabab efekna teh pan kana ibadah-ibadah keneh, Pak. Ayeuna lamun kajadian urang teh kalaparan, kumaha dina ngalaksanakeun ibadah? Kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sejabana? Kumaha urang rek ngalakonan sedekah jariyah? Lamun keur dahar sapoe-poeana ge pan teu aya. Tah nu matak penting, Pak. Urang teh neangan sumber ilmu ka Allah teh. Ngamankeun nagara pan ibadah, ningkatkeun pertanian oge pan ibadah. Malah laronda tengah peuting oge pan ibadah lin, Pak. Bener gagah maneh mad. Ngarti geuning eta sia kana cara-cara hirup mad. Bener maneh lamun ngarti mah. Heuh, hayu ku bapak teh maungkeun sawahna yuk. Hayu sok-sok. Mas, Asya rek mana? pan tadi di piwarang tipayung ku juragan. Kos nu apal wae sia. Hik tukangeun aing. Sok.
capek. Bro mat. Hila sa goblok Kakak atuh lempang ke. Aduh. Sok Sok. Man, tu tanya tu, kusia tu. Deket sawahna. Mohon. Mohon atuh jawab sete. Mohon. Sing tarik, mohon. Mohon, Bapak. Ayo bro. Adi. Kong seri sa goblok. Kong seri sia. Seri teh siap ya. Ya, Pak. Man, deket je sawahna ye. Tuh, kan dia naik ni mat je. Nggawekeun pisan sama ka aing lah. Di batu tuh, pas aing lah. Diuk didinya, itu didinya di batu tah. Terus balik deh jangan itu. Diuk kan didinya mat, na batu. Capeknya. Aduh, mat euy. Aing mah capek mat euy. Istirahat lah. Mat. Sakedeung deui genep mat ye. Aya lah seberapa meter deui ka hareup. Wah, geus istirahat heula mat, capek. Turun naik unggah gunung ya aing ngajapkeun sia mat. Da sabenerna mah mat, aing geus curiga ka sia teh mat mimiti ge. Sia teh karek ge wau jeung aing geus ngagawekeun ka aing si Ahmad. Goblok sia. Ti mimiti sia datang ka Haji Hasan, jigana eta teh geus mau musibah keur aing mat. Geus musibah gede we ka aing teh kiamat subro mat. Lah aing Ahmad aing geuleuh tan nempo kopea sia tah mat. Ti kopea kat asa kitu goblok sia jiga betal bok teh naon tah. Cing ningali eta kopea ka dieu. Cing ka dieu ningali aing. Tah kopea naon ieu sia teh disengcerikeun di jalan ieu. Hah? Abu nu yang carikeun abu? Duwe, Pak. Aing tingali mun make ieu. Lah, mat tingali mah teh aing cerek jeung pamajikan aing balik ka imah kumaha mah teh di budak mah ngaku ka aing teh pake alah ieu kopiah kieu Ahmad Aisyah. Atuh make kopiah kieu keur naon saja Ahmad goblok? Hah? Yeuh, pake deui cing. Ang neuleuh aing dah. Nyata aing Ahmad, kasep na goblok sate sate Ahmad nih. Aing geul kasep make ko peda dah goblok. Gede kocan gitu Ahmad. Man, ieu saung keur hees maneh ye. Paeh hirup ge dia mah ulah balik-balik. Keun ari urusan dahar mah Mat, ku bapa dianteran. Sore jam 3, tah mun beurang jam 11. Mohon, Pak. Ieu sawahna ye. Bapa mah rek balik dewe nya. Mangga, Pak. Tok tah.
Braja Musti, Batara Karang, Batara Sancang, Sapu Angin, Sapu Ijuk, Sapu Pare. Aing boga kabeh. Karman. Ayo naon. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, saya teh Karman. Kan ngarewas wae ka derek teh. Punten dunungan aduh. Aing mah sugan teh lain dunungan. Aya naon eta teh kan kasbon. Lain kasbon ulah wakak kanu kasbon. Ieu mah pan keur catatan hutang tuh. Pagawe loba nu nganyuk. Sok buru ayeuna mah geura anteuran si Ahmad. Da sanggup geus asak. Meunang ngasakan biedoh. Siap, Bu. Astagfirullahaladzim aya sia. Tidak pun. Kaito. Siap. Awas lu. Sia. Biedoh. Menang masak saha? Menang biedoh. Oh, siap atuh dunungan. Sok buru. Imah di bitu ayah, dia ayah. Genah hirup kieu. Ka haji bakal 2 kali. 3 kali malah. 4 kali malah. Jadi haji Hasan. Kebon, sawah, si Karman. Deh, jongjon mereka. Cek. Hilang. Astagfirullah. Halangan masih teh goblok. Kemana itu Mang Karman, Cek? Pan bade nganturan ka Mang Ahmad. Oh, bade nganturan. Gidigna ge kuat cegah jawaraki itu, Cek. Nyanya atuh. Ilmu nage sagala aya. Oh, sudah Ilmu nage cigon dewahan. Taji malela. Cikangkongan. Braja Musti sagala aya. Cimande. gaya Kang Karman nya. Asor patriot yo ajar wanita hingga Muhammad Jinil Mukhtar wa Ali bil Athar Asabihi wa ahya pada dani. Man. Ayo naon, Pak? Cik dahar ye. Ieu sangguna ye. Mun keun we teh simpen di saung. Oh, tadi nya. Mun. Apa mah rek meuli dewe. Mangga, Pak. Oh, tah. Korek-korek liang cai budak pendek incap tai. Korek-korek liang belut budak letik gede hitut. Alah meni geunaheun kitu euy. Ieu liang belut na teh nyangut-nyangut ya teh. Gila ieu mah. Wes nyangut euy. Woi, tarikannya mantap. Woi. Ah, gede cenah nama ieu mah euy. Gede. Ih, berat kieu euy. Berat. Kumaha ieu teh? Burulah. Ka dieu. Woi, tarikannya mantap. Woi, tarikannya mantap. Woi, tarikannya mantap. Oh, tarikannya mantap. Ya. Oh, tarikannya mantap. Tarikannya mantap. Mantap Gusti ya. Allah Akbar. Karman di baju aja di mana? Jangan mana? Itu baju aja Nang nyisiin urang gitu. Tarikan
Gerakannya mantap, tarikannya mantap, dorongan aing tak mantap. Iya tak goblok. Bungal aing ngalangkung na aya wae babengok sete. Tuh, tuh di mana? Abang. Nu jadi saksi bangga sumpah doakan tresna waktu